gelo. Emang gelo berarti. Ya, enggak sampai itu. Tiga tuh, kurang Meleng wae. entah kurang sok meleng gak lempang teh gara ilik ke jalan. Ilik cicing ke rumah. Eta budak pun naon. Mas na jepi itu pas nu teu beres si budak teh ya. Kita ada karunya ya. Jang. Naon? Mana pun naon eta ngomong. Ieu keur main selo cicing tadi. Astagfirullahaladzim. Tadi ngaganggu wae Pak. Aing maneh. Sing eling maneh teh eta teh naon? Di aing eling keur main itu cicing teu ngaganggu. Geus Ustad mah ngawurukan itu tuh. Ieu masyarakat teh sendal jepit. Maneh teh kunaon kerah? Ieu keur main selo teu ngaganggu cicing. Astagfirullah. Ada Ustad ngaganggu wae mah yeuh. Aduh. Mana sing eling istighfar? Istighfar maneh teh Ya, kunaon itu mah? Astagfirullahaladzim. Kita muji-muji maneh. Astagfirullahaladzim. Pak Ustad. Aduh, alhamdulillah. Astagfirullah. Hapunten naon Pak Ustad Tadi sing ajak ke lempang maneh teh nabrak kurang. Nabrak Maneh teh kunaon kerah teh? duka teuing atuh Pak Ustad aduh. Kayak nu teu beres sih kira-kira awak kalaksa di badan teh. Kira tengenah kayak naon dia. Bawa kayak dia bro. Ustad. Dari mana ya? Ya, atas ngurukan ngaji ieu. Aya naon ya pasti. Bare ka marana ieu teh? Iya, bade eta, bade randing. Iya tah ngobatan ieu jalmi. Obatan jamin mana nya? Iya anu Kipli. Oh, anu Ciri-ciri. korban selot. Kieu kamari teh kantos abdi ka penak keur nuju mapah abdi teh. Anu tadi abdi keur mapahnya terus ngurukan awas mah barangkali di mushola. Anu nabrak abdi tadi teh. ciri-ciri nganggo peci nya. Nah, eta Oh, maksudna teh. eta muhun Tadi eta. dibawa ka ditu, Pak. Tapi Kabur. Sok nyepengan sendal jepit Nah, jepitnya. eta Coba. desanes HP eta teh sendal jepit. Kos nama sudah secara wajar katingalina teh karos Gitu. ka abdi mah Korban selot kos selot nama kitu. Jadi kos aya gangguan kitu tah dina ieu. gangguan Coba, mistik Pak. apa gangguan naon teh, Pak? Kos nama gangguan mistik ku abdi tinggalannya. Tinggal heula, Pak. Selot rawang. Kayak kebudahan biasa ya rerencangan. Nya. Wah, urang kali karunya ieu. Biasa dicana kabum. Biasa. Tadi ge entos dicanda ka itu ka dukun kabur, dukunna rada belagu banda meuning. Lama Tos masalah segala-gala eta teh Geus abdi beak muhun. mah ulak sok domba, percatan kanu kitu musyrik, duit mah beas mah kuat nganyuk-nganyuk beas ge. Anu kitu moal ka Musrik. musrik. Ulah ka teh Nya, menuju nya, kutukan Allahnya. Muhun. Teu kengeng eta pokona mah. Anak kieu biasa dicana. Orang pelari Karunya urang kali aduh masih kene anu mukura. parena ka bumi lah ulang. Mangga. Nya tuh Nya, mungkin bumina di eta pangintennya caket masjid teh mohon di dinya. Oh mohon lah. Insyaallah. Ya. Abdi kainya. Ayo Pak Ustad, ak milarian daina si Kiplina nya. Mangga mangga. Ayo Nya. Pak Ustad, Punten nya Pak Ustad punten ya. ke ka bumi nya. Nya nya. Ayo balik lah urang. Assalamualaikum. Salam. Eta jalmi anu tadi eta nyanda kadukun eta terus teu aya kabur eta jelema. Kumaha tah? Yang geus rugi sagala-gala eta kumaha tah? Udah nunggus manggeus we dah yang penting mah urang bawa enak ka Ustad. Mudah-mudahan atuh. cager gitu nya. Nya ka ustad eta nu dieu nya. Ai ka dukun nu belegug, dukun belegug. Tos seep gitu kan. Ieu mah budak pengalaman sedikit datang ka imah. Aing teh mawa backingan ustad teh kurang ajar bisa pergen ya si ustad teh. Kayangan naon si ustad teh. Kurang mah teh sieun tau ustad. Pergen ya si ustad teh kurang ajar Pak Aing.
siga nama eta jelema meureun. Sia kade sia kela arek Sa anu geroan sahanya kira-kira. Apa anu geroan gitu? Oh, pantesan beda-beda orangna. Aya naonnya? Kira darah ruas dia. mane saha? Kaula. Heeh. Kaula anu budak anu diheureun ku didinya. Saha nu ngaheurean? Eta lain judi slot eta sebenarnya mah diheureun ku anda. Ulah sok kitu eta teu meunang. Urang teh Ada sok- manehna datang sorangan ka aing. Ulah sok kitu. Eta pagawean teu bener eta pagawean setan teu meunang musti eta. Sing sadar Kabeh ge bener, maneh ulah kitu. Masing-masing urusan mah hayangna naonan sok kituan is. iya urusan jeung aing. Oh teu bisa. Ais Sian tong loba omong tong pepiluan teu bisa aing. kitu Eta eta urusan aing. aing cara nama urusan. Ah, Oh gitu cara mah ngajak kekerasan atau beureun? lain emang maneh. Sama Hayang ngabela nu pepiluan bener karunya ka budakna. Ulah sok Sok kitu ulah kitu, saheureuyannya teu meunang eta teh. Ayo ayo. Coba aing dijabani. Mah, teh hayang naon ulah pepiluan urusan aing. Hayang lutok. Aya sa di jamanan lu kaula mah kudu sieun kudu Ayo. kana kaberan mah sieun. Paes. Benar, mau mungkin kalau kabaran menang mah. Oh, ada gitu cara. Ayo sot. Mas iya gunung emang kita mah. Nggak sadar. Udah. Tah tim sadar. Yo, deh kenya. Ulah sok gitu-gitu deui. Eta pagawean musik teu meunang. Orang teu meunangnya. Ek usaha sing bener jadi kudu bener baran batur. Hampura Ulah sok gitu-gitu deui nya. Dibuka batur heueuh. Anare isap enak. Oh ya. Mumpung kene kesempatan hirup.